ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha barudak daramang, mugia urang sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Tah dina dinten ayeuna hidup diajar pupuh. Apa itu pupuh? Aya nu terang teu naon eta pupuh teh? Sok lamun nu teu terang ayeuna hidup tiasa dangukeun materina. Pupuh nyaeta wangun puisi lisan tradisional Sunda nu ngabogaan aturan dina panulisanna. Tah, barudak pupuh teh kabagi kana dua, aya sekar ageng jeung sekar alit. Tah kabehna teh jumlah pupuh aya 17. Aya pupuh kinanti, pupuh sinom, pupuh asmarandana, jeung pupuh dangdang gula. Kaopat ieu kaasup kana sekar ageng. Tah, ieu sesana pupuh nu kaasup kana sekar alit. Pupuh kinanti jeung pupuh sinom, asmarandana jeung dangdang gula, mijil pangkur durma jeung gurisa, gambuh ladra lambang masku mambang, balak-bak magatru jeung pucung, wirangrong jeung juru demung, balak-bak magatru jeung pucung, wirangrong jeung juru demung. Kumaha barudak ngalartos janten pupuh teh aya 17. Nah ayeuna hidup dangukeun di dieu aya contoh pupuh asmarandana. Hidup engke ngahaleuangkeun eta pupuh asmarandana. Ayeuna hidup dangukeun heula. Siap-siap nya. Eling eling mangka eling rumingkang di bumi alam, darma wawayangan bae raga taya pangawasa, lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, darma wawayangan bae raga taya pangawasa, lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan. Eling-eling masing eling di dunia urang umbara, laku lampah nu utama asik pada jalma, ucap tekad jeung lampah, tingkah pola sing mereneh, runtut rukun sauyunan, hirup jucung panggih jeung kamulyaan.
Ayeuna hideup buka buku paket halaman 38 aya Pupu Asmarandana hideup ngahaleungkeun atau nyanyikeun Pupu Asmarandana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.